Ta'allumu kitab al-ajurmiyah sahifa khamsah wa ishrin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Babula ari ieu eta bab netelakeun lapad lana la nafiyatul lil jinsi hartosna ngeuweukeun kana sadaya jenis. I'lam kudu nyaho anjeun annala kana saestuna lapad la nafiyatul lil jinsi tansibu eta nganasabkeun la annafiyatul lil jinsi an-nakirati kana pirang-pirang isim nakiro bigweri tanwinin kalawan teu make tanwin iza basyarat di mana-mana antel lapad lakna an-nakirata kana isim nakirohna walam tutakarror jeung teu ditikror naon la lapad lakna. Nahwu la rajula fiddari ari contoh eta saumpama lapad la rajula fiddari. Aturan kadua, fa illam tubashir maka lamun teu ngabarengan itulah atau teu ngantelan ha kana nakira wajaba tah wajib non arrafu dibaca rofa berarti teu dianggap beramal lakna wa wajaba jeung wajib naon tikrarula ngabulat balik lapad lakna. Nahwu la fiddari rajulun walam ro'atun ari contoh eta saumpama lapad la fiddari rajulun walam ro'atun. Fa in takarrarat maka lamun bulak balik itu lapad lakna bari antel jeung isim nakirohna teu kasebutkeun jaza tah meunang non i'maluha ngamalkeunana lapad la wa ilgauha jeung nganggurkeun teh mengabaikan lapad la teu beramal. Fa in syi'ta maka lamun karep anjeun kulta tah ngucapkeun anjeun la rajula fiddari walam ro'ata kana lapad la rajula fiddari walam ro'ata. La rajula teu aya pamengget eta tetep fiddari di rumah walam ro'ata jeung teu aya istri. Wa in syi'ta jeung lamun karep anjeun kulta tah ngucapkeun anjeun la rajulun fiddari walam ro'atun. La rajulun ari teu ari pamengget eta tetep di imah walam ro'atun jeung teu aya istri. Iqra'u jami'an. I'lam ketahuilah tahrisan lil mubtadi 'alal ijtihadi fil fahmi li su'bati makna hadzal fanni. Dimulai lapad ilam teh sebagai peringatan atau mendorong ka pelajar supaya lebih teliti dalam memahami bab tentang lapad la. Jadi la teh ada banyak la, hiji aya naon? La nahi asupna kana fiil mudhari. Amalna naon? Ngajajemkeun fiil mudhari. Nasoro yang suruh tan suruh terapan la tan sur tuh. Kadua aya di lanapi ngan lamun lanapi mah masuk kana fil mudhari ngarobakeun teu henteu ngarobakeun kana fiil mudhari aya lanapi dina bab la aya teu huruf atap asa aya wa huruful atfi asharatun wa hiya
al wawu wal fa'u wa summa wa am wa imma wa bal wala. Aya lah huruf naon deui? La haraf ataf. Contoh jaa zaidun la amrun. Geus datang ki Zaid teu ki Umar. Aing tadi mana fi'il malamun nahi malogatna naon? Ulah. Lamun la nafi malogatna henteu la tansur teu nulungan anjeun. Beda rek henteu. Aya deui da ieu bab mah netelakeun la naon? La nafiyatul wahdah. Mentiadakan satu orang, berarti dua orang mah teu kana pikeun. Nah eta mah amalna sami jeung lafaz laisa atawa laisa teh boten lafaz naon? Kana. Si aya teh lafaz kana? Lafaz laisa? Ayanya. Lafaz laisa. Jadi la nafiyatul wahdah nanti di alfiyah di faslun fima wala walata wa in al musyabbihati balaisa dibahas. Inna kirati umilat kalaisa la wa qatalilata wa indal amala. Bahwa lapad late amalna jeung lapad laisa ngan moal dibahas eta mah di dieu mah. Kebe dina lafaz naon? Di alfiyah la nafiyatul wahdah. Contoh la rajulun tidak ada laki-laki qaiman eta anu nantung. Maksud tidak ada laki-laki teh tidak ada satu laki. Berarti dua laki manaon? Aya. Tiga lalaki aya. Banyak lalaki aya. Nganu teh aya manaon? Teu aya saurang lalaki anu nangtung. Duaan mah aya. Disebutna nafiyatul wahdah. Jadi nganapikeun saurang ngumpul. Duaan manaon? Aya. Tah eta disebutna la an-nafiyatul wahdah. Jadi dibahasna di kitab Alfiyah. Wal muradu al-nafiyatul jinsi ala sabili tansis litakhruja al-amila amala laisa fa inna nafiyatul wahdah nahu la rajulun qaiman fayasihu ayyuqala ma'aha bal rajulani aw rijalun. Jadi katingali ke abnul wahdah katika lima aya la naon ayeuna la nafiyatul lil jinsi la an-nafiyah la yang menafikan lil jinsi kepada seluruh jenis. Jadi lamun disebutkeun teh aya lalaki teh eueuh sapotong-potong lalaki sapotong eueuh hiji eueuh dua eueuh tilu eueuh eta ngaranna la naon tah la nafiyatul jinsi. La ilaha teu aya deui pangeran la naon didinya lain teu aya hiji pangeran tapi naon teu aya pangeran illallah angin Gusti Allah. Dua eueuh tilu eueuh kajaba Allah huruf. Nah ieu rek ngabahas la naon ieu namina la an-nafiyatul jinsi menafikan kana jenis. Tah ieu mah amalna sami jeung lapan naon? Sami jeung lapan inna. Amala inna jalila fi nakirah mufradatan aw ja'at ka mukarrarah. Jadi kitunya amalna sami jeung lapan inna. Nara amal inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar atasna nganasabkeun kana isimna ngaropakeun kana khobarna. Kitu
Kita masuk ke materi di kitab Jurmiyah. Sama intina aya sabaraha gambaran. Dina kitab Jurmiyah mah dibahas ieu lapadlah bisa beramal tansibul isma wa tarkul khabar teh dengan catatan 3 syaratna. Hiji naon? Kudu asub kana isim nakiro. Baca malibat bae. Catet Zaidun qaimun. Bahasakeun Zaid mah teu nangtung. La Zaidun qaimun teu ari Zaid eta nangtung. Da eta mah sunna kana naon isim ma'rifat. Kadua naon syaratna? Syarat isim la akur jeung lafaz inna amana. Kadua kudu antel la jeung isim nakirahna kudu antel. Katilu la na ulah ditikror. Tanya la na ulah ditikror. Maka daripada 3 gambaran serat ieu sebetulnya ayat 3 keadaan tina lapan naon? Lapan lah. Maka ayat 3 aturan lapan lah. Kahiji kumaha aturanna? I'lam annala tansibun nakirati bi ghairi tanwinin iza basyarat an-nakirata walam tutakarrar la. Kahiji kumaha cenah ge? Kahiji aturanna kahiji lamun antel jeung isim nakirahna bari teu diulang-ulang lapan naonna? Lapan lana. Berarti kumaha macana? Tansibun nakiro dasabkeun isim nakirahna bari teu make tanwin. Contoh la rajula fiddari. La rajula fiddari. Berarti beramal teu lapan lana ieu. Beramal. Oke, sebetulnya mah di alfiah mah aya isim lakna teh aya anu mufrad, aya anu ghair mufrad. Maksud ghair mufrad teh tina mudhof atawa sibeh mudhof. Jadi mufrad teh kabagi 3 nya. Aya mufrad dina bab alamat i'rab, tasniyah jamak kebalikanna teh. Aya mufrad dina mubtada khobar, naon mubtada khobar? Lain jumlah jeung lain sibeh jumlah. Katilu aya mufrad dina bab la atau engke anjing bab munada. Maksud mufrad dinya naon? Lain mudhof jeung lain sibeh mudhof. Ta ieu lain mudhof. Maka mabni patah. Jadi masana kumaha? La rajula fiddari. Sebetulnya lamun kema dina alfiah lamun kaluaran tina anu ghair mudhof, ghair mufrad. Berarti naon maksud ghair mufrad teh? Sibeh tina mudhof. Ieu teh kudu nasab bae ulah bari pikeun kana patah. Contoh la tolian jabalan. Maujudun. Maaf anu mudhof mah anu mudhof contona nyaeta la gulama safarin hadirun. Gulamu safarin budak nu berangkat. La gulama safarin hadirun. Atau gulamu jadi ketiasa. La gulama Zaidin hadirun. Teu aya bujang ki Zaid anu hadir. La gulama safarin hadirun. Teu aya bujang
bujang anu keur lumaku eta hadir. Kumaha hadir na keur naon? Keur perjalanan meureunnya. Biasana mah pamuda, teu aya pamuda anu nyaba balik ka kampung, tah kitu maksudna. Lagulam. Ari gulam teh naon teh gulam teh? Bujang. Di Arab mah di gulam teh dina kitab disebutkeun bujang teh maksudna bujang anu sekitar umur 7-8 tahunan. Ya gulam, ta'al. Jadi gulam teh lain bujang lain budak unggul. Bukan mah budak segede kituan sebutna gulam. Ya gulam, ta'al. Hayya ya gulam. Hayu hai gulam. Ta gulama safarin. Tingkah naon ieu mah? Tingkah nasabnya. Padahal mah kitu-kitu keneh bedana ari ieu mah larojula mah nasabna teu make naon? Tanwin, berarti mah dipatah. Lamun dibahasakeun ku alfiah mah ari gulama safarin mah sebutna teh naon? Nasab cenah ge. Beda gulama mudhof, safarin mudhof ilaih. Atawa nu sibeh mudhof. Sibeh mudhof mah nu tadi la tolian teu aya anu naik jabalan kana gunung maujudun eta anu aya nu naraek gunung mah can araya. La tolian jabalan ari enjing aya patokan sibeh mudhof mah dinya aya dina bablanya. Wasyabihu bil mudhof huwa ma ta'allaqa bihi ay ittasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Lamun dilempengkeun mah ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Kalimat nyaeta mudhof anu cumantel kana eta mudhof teh hiji kalimat anu sejen untuk menyempurnakan maknana eta kalimat. Hei nu naik, kecap naik karti teu lamun taya mapulna teu kahartos. Hei pendaki gunung teu jelas eta. Berarti naik naon tah? Naik gunung. Lah entos jadi simpulna masalah sama di bagian nomor 1 ayat 2 gambaran. Lamun nakirahna teu diidopatkeun pasti mabni patah disebutna teu. Jadi la rajula fiddari. Ngan lamun anu mudhof atawa anu sibeh mudhof pengistilahan ulama nahwu nyebutna naon ieu teh? Tingkahna nasab. La tolian teu pake tanwin da tingkah nasab. Teu mabni patah. Kitu-kitu keneh nya. Angger syarat mah terpenuhi. Tingali la gulama safarin hadirun. Pertama, lana antel teu? Antel jeung isimna. Ditikror teu? Bari henteu ditikror lakna. Mata kitu. Jadi simpulna mah di nomor hiji teh aya anu nasabna make tanwin. Nasabna make tanwin eta mah disebutna tinggal nasab. Berarti lamun mun ada mudhof atawa sibeh mudhof aya anu bigori tanwin lamun isim nakirahna anu mufrad tegasna lain idofat atawa sibeh idofat. Gambaran kedua kumaha? Fa illam tubashirha wajabar raf'u wa wajabat tikraru lamun teu antel la pindari antel teu isim nakirahna henteu maka kumaha tulanana wajib isim la dibaca fa jeung lana kudu ditikror. Berarti lamun isim la dibaca rofa lana berpengaruh teu beramal atunya laknanya. La fidari rajulun berarti rajulun teu dipangaruhan i'rabna ku lafaz naon? Ku lafaz la. Maka disebutna ieu teu beramal atau ilqa. Contoh kumaha? La fidari rajulun walam ra'atun. Teu aya di bumi pamegat jeung teu aya istri.
terakhir katilu kumaha katilu fa'in takarrarat lamun diulang-ulang lapan naonna bagus sama di tambahan sakatanya lamun diulang-ulang lakna bari lakna teh andal jeung isim nakir maka eta mah bisa sabaraha gambaran bisa dua berarti lamun ningali kana antel akur jeung kana nomor hiji tidak pada beramal lamun ningali teu berantel lamun ningali teu ditikror lamun ningali ditikror ningali kana nomor 2 dibaca naon il maka hukumnya bisa dua bisa beramal bisa sepatu baca kumaha beramal heula la rajula fidari walam ro'ata teu aya lalaki di rumah walam ro'ata jeung teu aya istri atawa di ilgokeun lah dipangaruha jeung kumaha la rajulun walam ro'atun la rajulun bidari walam ro'atun sami roba-roba kema lamun di alfiyah mah sebetulnya mah beda-bedanya amalna waraqibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wasani ja'ala waraqibil mufrada lamun isim lana tina isim nakiro anu mufrad tegasna lain mudhof jeung lain si be mudhof maka rokib akurkeun bae jeung adat murakkab dina pada mabni fatah isna asyara salasata asyara arba'ata asyara khamsata asyara docanan kumaha la rajula kumaha nu kaduana wasani ja'ala marfu'an aw mansuban aw muraqaba bisa tilu nu kaduana teh kumaha bisa tilu hiji dibaca patah jeung kumaha la rajula fidari walam ro'ata atau dibaca nasab walam ro'atan atau dibaca ropa walam ro'atun sareng baca kumaha la rajula fidari walam ro'ata hiji dua la rajula fidari walam ro'atan tilu la rajula fidari walam ro'atun berarti nu kajian mah diamalkeun hakikatna kumaha lamun nu kadua lamun nu kajian teu diamalkeun lamun nu kahijina teu diamalkeun tegasna diilgolkeun wa in ropan ta'awalan latan siba tapi lamun nu kahijina diropakeun mah ulah dibaca nasabung wungkul berarti lamun kahijina diropakeun yang penting tidak boleh dibaca nasab berarti bisa la rajulun bidari walam ro'atun bisa deui la rajula bidari walam ro'ata tak lamun dibaca walam ro'atan mah teu bisa wa in roma'ta awwalan latan sibah jika yang pertama dibaca ropa maka yang kedua jangan dibaca nasab berarti pakai tanwin nah temenan pakai tanwin walam ro'atan mah tidak boleh jadi simpulna atau ayat 5 pembacaan anu meunang hiji mah teu meunang dibaca sebagaimana dalam kitab Tashwiqul Kholan seperti halnya lafaz la haula wala quwata illa billah khamsatu aujuhin
La haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. Nu kahijina ropakeun, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Nu teu meunang, la haulun wala quwatan. Itulah tentang amalna lapad la. Tinggal kita praktek. Bahasa contohna naon? La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin. La ikraha teu aya pemaksaan eta tetep fidini dina agama. Mana isim lana? Lapan ikroha. Lana piatul jinsi. Bagaimanapun jenis pemaksaan tidak boleh ada pemaksaan dan agama. Berarti termasuk gambar nomor sabaraha ya? Jiji. Nah, nomor jiji teh antal jeung isim nakira. Ikroh nakira teh. Nakira. Nanti nakira bisa pakai alif setelah alif berarti nakira. Kedua lana diulang teh. Daya di kapan daya lapan berarti itu berkuman macamnya dinasabkeun teu make tanwin. Eta teh bahasa Arabia mabni fathah disebutna. La ikroha. Ulah ikrohan ulah dibaca ikrohun ulah. Jadi lakna beramal. Seperti lapan inna. Contoh lagi. La ilaha illallah. Eta mah membuang kata lapan naon? Maujudun. La ilaha maujudun illallah. Mana isimna? Ilaha. Mana khabarna? Maujudun. Ngan dibuang lapan maujudun. Wa syafi zal babi isqatul khabar izil muradu masuquti zohar. Jadi dibuang khabar tina lapad la ilaha. La raiba fi hudal lil muttaqin. Raiba nakirah tuh. Nakirah. Nanti nakirahnya bisa pakai alif. Lana ya dua di depannya. Ya, ngan hiji. Berarti ini ya. La antel jeung isim nakirah. Bari tadi tikrar. Nah, kumaha maca isim mana? Tansibun nakirah. Isim nakirahna nasabkeun. Bigori tanwin tanpa pakai tanwin. Maksudna mabni fathah. Berarti isim lana bahasa alfiyah mah disebutna mufrad. Maksud mufrad teh lain mudhaf, lain syibeh mudhaf. La raiba fi hudal lil muttaqin. La raiba isim la fihi eta tetep dina Al-Qur'an. Khobarna berarti sejumlahan. Kalau pada gabungannya tidak jar majrur. Kalau bana tina contoh nembe maksudnya tina contoh nembe. Sekian tentang lapad la. Alhamdulillahirabbil alamin.